Siapkeun mie gorengna tuluy cekerna. Besti di awalan ku nyiapkeun coet aja ngarines bumbuna. Lain bumbu anu aneh-aneh ukur aya bawang beureum, bawang bodas, cengek, cabe, jeung eta cikur. Tah lamun geus asup kabeh kana coet mah tuluy diuyahan, geus diuyahan teh dimecinan we saeutik mah. Pasti geus bisa nebak lamun misalna nyambel kieu make cikur arek nyieun seblang. Atuh da aya ceker babaraha kieu jeung mie goreng daripada nganggur tamuh teu pararugu. Jeung deui bumbuna ge kur aya ala kadarna bari jeung diganggu budak galing deui ieu teh. Biasa si budak galing ieu mah sok riweuh lamun teh nanah geus di dapur teh. Dia mah ngagok-ngagok cicing di dapur balik deui ka jero geus di jero teh balik deui ka dapur. Dipikir-pikir diilik-ilik ternyata ieu teh nyambel teh asa kulila geuninganan besti ari diulek mah. Da geuninganan si blender teh can dibenerkeun besti jadi wewayahna lamun misalna olah teh kudu dirin. Bari jeung kapeungan mah sok rada cara rangkeul ngulek teh ieu mie gorengna siapkeun cai panasna aja ngulubna jeung katelna oge sakalian. Samemeh arek numis bumbuna teh nanah teh arek mesek heula ieu mihna soalna si caina teh geus sing buru-buru arek ngagolak jigana teh. Lamun geus ngagolak ieu mah burusutkeun mihna antepan sina asak. Tah sabari nungguan mihna asak ieu teh nanah arek numis heula bumbuna make minyakna ulah loba teuing make we saeutik mah. Intina mah sacukupna we lamun misalna loba teuing panan kete besi lunyu kana mihna oge nya heuteut. Keruk-keruk nepi ka titik penghabisan pokona mah tika teh nyesa dina jero coetna soalna capek-capek ngures manyating kudu teu dibeakeun dina jero coetna mah. Lamun si bumbuna geus asup kabeh mah tuluy ieu teh angkat heula mihna soalna geus asam. Mihna beres ditiriskeun mawa cai sagelas eurihkeun kana katel. Sabenerna mah ieu teh ulah dicaian tapi da kulantaran teh nanah mah resepnya heuteut dikuahan. Sesuai selera sabenerna mah lamun misalna moal dikuahan langsung asupkeun cekerna tuluy mihna tapi ieu mah ku teh nanah arek diasupan heula cai jeung saos tambahanna. Tuluy si bumbu mie nu aya dina jero plastik mihna teh asupkeun we kabeh ditambahan we make bumbu cabe. Bisi moal di bumbu cabe bubukan oge moal nanaon. Untung ieu si bumbuna nu duaan teu poho nya coba lamun poho meureunan moal aya rasaan. Nya bari jeung tadi geus diuyah mecinan ge anger besti lamun misal eueuh bumbu mihna mah asa kurang serkah. Lamun si bumbuna geus asup kabeh mah tuluy cekerna asupkeun kabeh da ieu kur aya saeutik geuninganan cekerna teh. Ari keur meulina mah sakilo tapi anu sawarehna mah geus diolahkeun kamari. Apanan geuninganan besti lamun cekerna mah pangbeukina teu cara dagingna ari dagingna mah namur we teu kadahar. Lamun si cekerna geus meresap geus saat kieu mah burusutkeun mihna diaduk-aduk we nepi ka meresap. Ulah waka langsung dipareuman soalna langsung dipareuman mah moal ngagolak heula meureunan si mihna teh lamun geus asa kieu mah siapkeun we piringna pinahkeun kana piring urang asaan. Teuing ngeunah ting henteu ieu teh besti sakuduna mah ti kawarna beureum geuninganan si mihna teh tapi da kulantaran cabena ge eueuh geuninganan geus saayana. Pasti icip-icip teh lumayan geuninganan besti lada bari jeung teu warna beureum oge kuduna mah ieu teh make jeruk limo ngeunah meureunan aya haseuman. Lah keta nu aya oge geuninganan alhamdulillah daripada lapar teuing nya besti aja ngaganjal nepi ka sangu asak. Tadi teh asaan si kuahna teh loba naha pasti geus diasupkeun kana piring mah tinggal saeutik kieu kuahna teh jadi kurang geuninganan kuahna teh. Ieu teh sakuduna mah aya kuahan tapi geuninganan kalahkah saat ting meresap kana jero bari jeung resep ceker tapi ari tulang nama teu beuki nya teh nanah ge besti jadi we tulang nama dipiceun da saha nu beuki tulang atuh heuteut. Oke lah besti teh nanah tarek nuluykeun ieu